aing mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah anak masuk kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung lagu naon dari akang ngana hari ringan itu saja jalan alah lagu sungsang jadi lain saja jalan hari ringan lu Kang Wadi kawas lu keur ngabang berangkeun bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy naon lu ke ngabang berangkeun hate akang bapak dewe kapuragaan kenapa panyawa tu damang pun bapak parantos sasasi setengah naon panyawatna ya akang ai mimiti nama hareeng ateu juru soca dinas juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama ayeuna teh geus sagede duegan geus ngimbangan kepala orang moal tumor mah kitu heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh tumor anas tumor ganas teh teuing lamun tu kocea peng jatang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui ayeuna teh boa-boanya teu bisa mapah eta teh pun bapak teh jatang tos ai soca kagak mak jerit teh cing cenah jang kumaha salah geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh tah popokan ku surabung sugan dipopokan ku daun paria walah supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing kumaha kan cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aitaeun lain wah kalah buru ada kokotor eta teh makan nya teh kitu cing berulukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh gini ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian cak celak dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapa atunya heueuh ada penyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunnan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak celakeun ngeuna panon untung telolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu sote dayana mah geus zaman kemajuan zaman canggih zaman kemajuan atuh teu kudu kitu dokter we nya bener kan modern ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh buku kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak elektronik boh media cetak geus nyebar yaku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang da ieu loba animisme dina zaman modern ieu nyata kitu burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang nyata tuh geus jauh di ngeunah bangsa urang geus perasaan we Kang palingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan ada bener nah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh bener ulah wakan nyalakeun batur ihdina siratal mustaqim naon teh Kang eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah moho hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia paingan coba cilaka atuh mah ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap semua ai supirna balanga mah ngarti kusruk anger cilaka eta utamakan selamat pemilu nongeng deh ai Allah mah maha dina sagalana maha adil
kabeh oge dirikian nu iman nu teu iman oge bener contohna urang boga balong maka weh eta para lauk teh dikabalongkeun tah anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke kumaha dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas simpen aja di ditu ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair kayu tah ieu mah orai kadut di podaran tah mah atawa ieu mah keuyeub tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok akhir tidak pagawean teh bener kan nya aya rezeki mah ngilu dahar milu di dunia mah dahar kabeh oge boro-boro kitu sasatu nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir di ayeuna pacorkeun deui tah rezeki lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hardina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu mata panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur eta tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok umat teh mana teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring teu jaga-jaga teuy si orek kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha teu carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa mangpaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini ti mah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orek geus teu bisa ngawiwirang batur sia teh si orek geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan wah moal
Jangan menjatuhkan nama baik saya. Puasa kali-kali deh ya nama hari suka dia mau ngamak tadi namanya. Teu ngamak aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek Allah. Pangandikan Allah. Ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Tak eta ciri na manusia. Tah lamun teu kitu rametuk. Bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk. Ulah bongan saha bongan urang kene. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup tarong pasini teu dijadikeun. Nya bener kan bangkong gongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Tuh dengekeun pepatah kolot. Da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina. Boga ciri nu mandiri, boga budayana masing-masing. Nya Bener. Paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok dia. Masak tanitah ka anakna. Cing, buat. Ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta. Oh, itu kok beusi. Ma, ini pasakan pakai garam. Ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah. Padahal eta kene Padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene. Eta di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu. Hitungan keluarga geus pegia-gia. Berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua. Eta kene. Kumaha Kang? Malik Yaumidin. Maksudna Sing sok hartikeun. Malik Yaumidin. Nu ngaratuan di poe Akhir. atawa nu ngarajaan di poe Akhir. Malik Yaumidin teh. Teh hartina teh kitu. Raja. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih sengitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya, karena bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rohim. Ar-Rahman Nirrahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahman Nirrahim naon hartina? Cek akang. Welas jeung Asih. welas jeung Asih. ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asa, sili asuh, sili Asih. gini eta barangna mah anger eta. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Pet jelema anu sili asa, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksudna Kumaha ceuk Prabu Siliwangi? Macam Lamun hayang panggih jeung aing ya. di mana jelema geus sili asa, sili asuh, sili asih tangaing aya di dinya. Hari ieu gerebek teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nok jurig teh mah. Hayang dewegannya Kang bener kopi pahit. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Wangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Si ngancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh, bener. Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Cek urang Sunda.
ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung cek urang Sunda kecemplung sote aya cek urang Inggris Banuli deui buat teuing cek urang Inggris mah barangna mah eta keneh euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua asin sarua aya gula amis tuh nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna eta rasa teh sarua cokot mah sarua na we atuh ulah perbedaan ya kan ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta keneh sesebutanna mah pada eta keneh malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna bakang hah naon cek aneh tah kitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun bersihan hati orang bersihan baju kitu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sote ngabejaane kasih lain ngelingan pulang ke Madinah jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawain balik cek kolot tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran bahan pikiran neun pikir keselamatan urang ayeuna kudu antaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju karena maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak rumata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus bisi jadi mamala ka urang-urang keneh jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 20 jam naon 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui baik dicarekan pege kudu mancung mah bener Kang waspada ya sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah nah awak disebut musibah musibah nah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keuneh cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin si ari mah kana hianat eureun kitu teh euy saya ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya moal Kang ayeuna isin ku Bapak Wahyu Effendi itu isin hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih isin ku Pak RT isin ku Pak RT Kang isin atuh ku Pak RT nya ku Eyang Atin wasir nasib ibu nenahnya naon
siapa Khawatir nasib ibu Nena. oh khawatir ku pemajikan dewek ku ngapoe ngan ukur ngejo marapan semah anu pegek alah kaseniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitas Kang nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya paya gaya kelengen depan urang teh kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna Akang dewek mah mung narima murah ngadalang nah hari Akang heuh nu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun kira kebagianana Kang ge kabeh kabagean sararea ame rata nya keun bae aing mah bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan bener Kang itu 4 jutaan. duit gede tenaga pek nu 2,5 juta mah ka Pasep teruna Insya Allah karena suka balik ke wayang TBC. lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh nggak sehat. gitu atina naon hirup mah mawe rupa-rupa cara hirup mah mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya amin Kang amin alah Di sini menikah reung sorana naon soalnya di nuki aya sora doser di sini. oh Di sini Rapli. ini salah kayu putih oh toke brudut oh wah omak beun angin gede yeuh ulah kaget bot salah tutup tarason sebot woi naon teh bentuk itu ingat tuh apa bisa dengean itu sebot atau manuk beo Kompak sih teh malas. sebot hei gimana hei saseling aduh Kayak gitu almarhum. sada Kang Gosin sebot siapa gimana hei Kasih lain. saseling tunggu heureuyang dewek hei dewek keur bingung ah diluweung ge mah bawa-bawa deui kadekangna Bukan kawani ya. keur kieu teh nya datangnya alien alien teh naon jo alien makhluk luar angkasa alien deh turun ka dunya urang Kang apa sih luar angkasa luar mana angkasa teh belah mana kadipaten bedi tuh Si Ana mah dari alien. dibayah teh ngulon alien teh eta teh luar angkasa teh nyaleung we kedatangan alien mah aneh heeh sahanya euy luka teuing Kang sah teh nu tadi teh euy Paling si lain. temongkeun wujud sieuing lamun jama untung nyalukan cek kajauhan darinya malah laki Sopan. nah memang aing teh sieun Sopan euy. Etika pakai. aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding hanya cerang aja serang neangan lawan aing saumur hirup canyaho digetih